أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Paslun utawi iki ku pasal ing dalam martelaaken aqalul gusli utawi leuwih kidik-kidik ngadusan mayit iku tamimu badanihi nyurambahane badan mayit bil mai kalawan banyu wa akmaluhu lan utawi leuwih sampurnane ngadusan mayit iku ayak sila entang ngawasuh ya siwong sawataihi ing liang ala roro mayit wa ayuzila lan yentang ngilangaken ya si uwong al qadara ing kokotor min anfihi saking irungne mayit wa aywadhi'ahu lan yentang ngawuduan uwong ing mayit wa ayudlika lan yentang ngosok-ngosok uwong badanahu ing badan mayit bisidri kalawan sidir wa yusobbalan yenta ngocoraken ya uwong almaa ing banyu alaihi ing atase mayit salasan kalawan telu balen. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna musannif bade ngajelaskeun ngadusanana mayit. Ari pangsaeutikna ngadusan atawa nyiraman mayit nyaeta ngawalatraan badan si mayit ku cai sakali saatos dileungitkeun heula najisna. Tapi anu leuwih sampurna nama wa akmaluhu sampurna nyiraman mayit ngadusan mayit nyaeta kahiji mayit kedah disimpen di tempat anu guni sarta badana diganjel ku gebog di urangnya atawa anu sanesna supaya ulah kacoretan. Keur ngadgotong nasi mayit maka maca bismillah sareng maca tasbih subhanallah kitu. Nu kaduana pakaianana dilaan oratna ditutup ku anu ipis. Utama na nyiraman mayitna dina gamis sabab leuwih nutupan ka mayit nya. Sakumaha disiraman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras dikaluarkeun kokotorna di urutan patuanganana ku panangan kenca anu ieu panangan teh kenging mungkus ku lamak tuluy dua palawanganana dibersihan. Nu katiluna huntukna si mayit dikosok-kosok nyaeta ku lamak sareng liang pangamungna dibersihan. Nu kaopatna sunnat diwuduan heula saperti wudu anu hirup. Niat ngawuduanana kumaha nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Niat ngawuduanana nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Kaula niat ngawuduan ieu mayit sunnat karena Allah Ta'ala. Dawuhan Kangjeng Nabi ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha kudu ngamimitian maraneh kalawan belah katuhuna jeung tempat-tempat wudu ti manehna. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Nu kalimana mastakana sirahna si mayit dibersihan nganggo cai sabun tuluy
rambutna disisiran. Nu kagenepna teras badana tipunuk nepi kana dampal sampeanana diwasuh ku cai sabun sarta walatra. Dikawitan ku belah katuhu teras belah kenca, belah hareup teras belah tukang, bari dikosokan sina walatra. Nu katujuhna ieu cai sabunna dibersihan ku cai anu tawar ya. Dibersihan ku cai bersih biasa, sina bersih ti mimiti mastakana nepi ka dampal sampeanana. Kadalapanana santos bersih cai sabun teras disiraman sakuliah badana ku cai bersih sina walatra. Sunnatna ngange kamper cenahnya sesengitan we. Anu nyiraman sunnat niat nyiraman, ari nyiramanana nawaitu guslal mayiti fardholillahi ta'ala. Hatosna kaula niat nyiraman mayit fardu kana Allah Ta'ala. Ieu sunnat 2 kali atawa 3 kali. Dawuhan Kangjeng Nabi ka kaum ibu anu nyiraman putri Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saurna igsilnaha salasan au khamsan au aktsara min dzalik in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Siraman anak kaula 3 kali atawa 5 kali atawa leuwih ti 5. Lamun maraneh boga panemu kana leuwih ti 5, mangka eta kucai jeung sidir. Sidir teh daun salam encek calon. Jeung nyampuran dina balikan anu akhir ku kafur atawa saeutik tina kafur. Nyata kampar teh urang. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Lamun mayitna awewe buuk sirahna saenggeus dibersihan digelungkeun. Pertos kitu. Kasalapan saenggeus tutup di mandian tuluy badan mayit dielap. Akhirna ditutup ku kain. Kasapuluhna mayit lalaki disiramanana kudu ku lalaki deui. Mayit awewe disiramanana kedah ku awewe deui. Budak leutik meunang disiraman ku lalaki atawa ku awewe. Lalaki meunang nyiraman pamajikanana awewe oge kitu meunang nyiraman salakina. Ari pangutamana anu nyiraman mayit lalaki nyaeta anu pangutamana anu nyolatkeun ka eta mayit. Nyaeta bapa, aki ti bapa, anak lalaki, dulur lalaki, paman ti bapa, tuluy anak-anakna. Lamun mayitna awewe anu pangutamana nyiraman teh nyaeta karabatna awewe. Lamun mayitna budak lalaki anu can disunatan saatos disiraman saur Syekh Ibnu Hajar kudu ditayamuman. Ieu tayamum teh keur nambal tina bagian anu aya dina jero kulfah. Kulub kuncup anu can disunatan. Ieu saur Imam Ibnu Hajar nya. Anu susah dibersihkeunana teh kulub kuncup. Tapi sebagian ulama ti antarana Syekh Al-Ubadi sareng sabagian di ulama Hanafiyah nyaurkeun hanteu wajib ngumbah perkara anu aya dina handapeun kulpah nyaeta kulub kuncup nyaeta zakarna budak anu can disunatan sapertos kitu. Ari ngadusan mayit pang saeutikna sing walatra kucai kabeh badana. Ari ngadusan mayit anu sampurna
kubul dubur kumbah piceun kokotorna kokotor liang irung dibersihan liang celi cileuh korong dipiceunan dikosokan ku sabun kabeh badana kudu 3 kali ngocorkeun caina memeh adus eta kudu diwuduan kaya wudu anu hirup sami pisan wallahu a'lam bishawab.